Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alul muqarabati ari ieu eta buat martelakeun pirang-pirang fiil muqarabah atau fiil anu maknana deukeut. Kakana kada wa asalakin nadara ghairu mudhari'in li hadaini khobar. Kada ari lafad kada kakana eta tetep saperti lafad kana. Wasa jeung lafad asa, walakin jeung lafad lakin. Walakin nadaro tetapi nalangka naon ghairu mudhari'in salian ti fiil mudhari khobaron eta jadi khobar li hadaini pikeun ieu kada jeung asa. Wa kaunuhu biduni amba da asa nasrun wa kadal amru fihi ukisa. Wa kaunuhu jeung ari kabuktosanna itu khobar bidunian kalawan teu makean ba'da asa halna tetep dina sabada lafad asa nazrun eta langka itu kaon. Wa kada jeung ari lafad kada al amru eta ari urusan fihi dina itu lafad kada ukisa eta dibalikeun itu al amru. Wa ka asa har walakin ju'ila khobaruha hatman bi an muttasila. Wa ka asa sareng eta tetep saperti lafad asa dina fada af'alul muqarabah. Haro ari lafad haro walakin ju'ila tetapina dijadikeun. Naon khobaruha khobarna itu lafad haro muttasilan eta anu antel itu khobar bi an kana lafad an hatman barina wajib. Itu muttasil itu ittisal. Walazamu khalaulaku an mithla haro wa ba'da awsyakan tifa an nazura. Walazamu sareng parantos ngamestikeun para ulama nahwu sadaya ikhlaulako kana lafad ikhlaulako an kana lafad an masdariyah mithla haro bari saperti lafad haro. Wa ba'da awsyaka wantifa'u an jeung ari ngosongkeun kana lafad an nazura eta langka itu intifa ba'da awsyaka dina sabada lafad awsyaka. Wa misluka dafil asohi karuba wa tarku an ma disyuru'i wajaba. Wa misluka da sareng eta misilna lafad kadza karubari lafad karuba fil asohi mungguh kaul anu langkung soheh. Wa tarku an jeung ari ngantunkeun kana lafad an wajaba eta wajib itu tarku ma disyuru'i sarta anu ngagaduhan syara atau cabang. Kan syaiku yahdu wa taufiq kada ja'altu wa akhadtu alik. Kan ari contona kan syaiku yahdu wa yahdu kan syaiku yahdu wa taufiq ari contona eta saperti eta tetep saperti lafad an syaiku yahdu wa taufiq. Ansa parantos persiapan saasa iku jalma anu ngagiring onta yahdu anu bersenandung itu saik wa taufiqo sareng lafad taufiqo kadza wa taufiqo sareng lafad taufiqo kadza eta terima kedua saperti anu sadayana ja'altu ari lafad ja'altu wa akhadtu jeung lafad akhadtu wa aliko jeung lafad aliko. Wastamalu mudhari'an li awsyaka wa kadzala wa wazadu musika. Wastamalu sareng parantos makekeun para ulama mudhari'an kana fil mudhari li awsyaka nu tetep itu mudhari pikeun lafad awsyaka wa kada jeung pikeun lafad kada. Wazadu sareng parantos nambahan para ulama nu sadaya musika kan lafad musika la ghairu teu salianti fiil mudhari eta anu dipake.
ba'da asah laula ko au syaqqa diarid ginan bi ayyaf ala ansanin fukid wa qadiyaridu sareng rajen datang naon ginan ngalap sugih bi ayyaf ala kuwazan ayyaf ala ansanin tina tarkiban anu kadua nyatana khobar pukida anu di dipikeun itu sanin ba'da sadina sabada lafad asa ikhlau lako jeung lafad ikhlau lako ausyaka jeung lafad ausyaka wajari dan asa awir fa mudmaro biha idasmun qablaha qadzukira wajari dan jeung kudu ngosongkeun salaresna anjeun tina domir asa kana lafad asa awir fa atau kudu ngarofakeun anjeun biha ku itu asa mudmaron kana isim domir idza qadzukira di mana-mana dicarioskeun naon ismun isim qablaha tetep itu isim dina samemeh lafad asa wal fathah wal kasra ajiz bisini min nahwi asyaitu antiqal fatizukin wa ajiz sareng kudu ngameunangkeun anjeun al fathah kana fathah wal kasra jeung kana kasra bisini dina sin min nahwi asyaitu halna tetep itu sin tina saumpama lafad asyaitu wantiqaul fatih jeung ari milih kana fathah zukina eta diuningakeun itu intiqaul fathi. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.